arti mah leres gitu ente makhum mukhalafah cek barudak santri kira-kira kieu tong waka ngamuliakeun anu jadi bapa lamun can bisa ngamuliakeun anu jadi indung hebat henteu kudu nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi mun bada salat teh lamun tepang teh mah jeung Kangjeng Nabi kieu kecapna teh Gusti Rasul panuhun abdi ku junjunan geus dimuliakeun lamun lain ku Gusti Rasul abdi dimuliakeun da meureun dina danget ayeuna abdi teh jigana geus dipiceun ku caroge abdi teh ku anak abdi teh jigana abdi geus dicabok da wanieun budak abdi teh tapi jalaran Gusti Rasul ngamuliakeun abdi budak sanajan gede tanaga ge da dicarek ku abdi teh ngarumpuyu urang kudu nganuhunkeun ka Gusti Rasul 3 kali ece dimuliakeun ku Gusti Rasul bapakna ngan saukur sakali alhamdulillah di era modern diteliti naon sababna Gusti Rasul make jeung nyebutkeun ummuka 3 kali summa abaka ternyata betul karena perempuan adalah makhluk yang istimewa bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki semuanya tapi laki-laki tidak bisa melakukan 3 hal yang bisa dilakukan perempuan sok cipista percaya ece lalaki aya nu ka sawah sok jawab cing tarik lalaki aya nu ka sawah hai ibu-ibu aya nu sok ka sawah seueur ngadonongeng memang bujur ai lalaki aya nu sok ngojek ai awewe di zaman kiwari aya nu sok ngojek seueur ceuk di kota mah juku ceuk pilaring makan aya ojek awewe hungkul khusus lalaki aya nu bisa nyupiran mobil ari istri aya nu bisa nyetir mobil seueur naon lalaki nu bisa awewe bisa ceuk lalaki ceuk osok popolotot aya ceuk nuhun kitu awewe teh sagala bisa pan ceuk teh lain pakna popolotot tapi da bisa nurutan salaki teh bebenget laras kitu erek kitu wae hirup teh rungkad siti nanti keur usum aja make jeung salam dari Binjai sagala tangkal cau atuh rungkad kabeh gara-gara salam dari Binjai tanya Gusti no aku keceung arti henteu nya matakna aku tuh buka Instagram tuluy follow Komarudin Cepuko kayak apa jadwal ceramah simkuring ka mana wae enjing insyaallah simkuring ka Kalimantan mun aya nu ngondang aya weuh mah nya anu geus dijadwalkeun subhanallah lalaki ngalakukeun awewe bisa tapi lamun awewe ngalakukeun 3 hal pameget moal biasa ibu baheula teh keur anyar nikah tuluy melendung ngandung teh reuneuh disebutna hamil tawa disebutna ku batur aya bapak-bapak nu bisa hamil nah atuh sia teh baru reuteu aya bapak-bapak nu beureuteuk coba USG jorona teh kupat eta teh ceuk lain orok leres gitu moal aya lalaki nu bisa reuneuh ceuk awewe mah bisa reuneuh mata hiji kosong beres reuneuh borosot lahiran ceuk lamokot getih budak kaluar getih awor-aworan subhanallah nu asup baheula tilon anu kaluar 3 kilo nu asup sabaraha on anu kaluar nu asup 13 cm nu kaluar 30 cm atuh ceuk awewe mah awewe kuat laras teu kuat subhanallah aya henteu kira-kira awewe anu hanya kal ngalahirkeun teu aya padahal lamokot getih ceuk boga budak 1 2 3 4 5 nepi ka 8 sepusim kuring ge teu jadi masalah aya bapak-bapak nu ngalahirkeun henteu karek dibere punten pisan punten pageuh modal ge ceuk dicerita lain kasarnya ai pageuh modal da naon lemesna teh cing cobi ai pageuh modal naon lemesna bila abdi lepat hese di dieu mah eta kene sate atuh pageuh modal jeung hese karek ge lalaki mah dibere pageuh ngising ceuk getihna ge saeutik geus dicerita bari melak cangkeng ka pamajikan beres teh ngisang datang da sia mah tara nyayur aing jadi pageuh modal tuh sakali pageuh modalna nyarekan ka pamajikan lak-lak dasar leres teh awewe anu geus beres reuneuh tuluy ngalahirkeun geus lamokot getih nyeri nepi karek hampir nepi ka maot aya nu nyarekan salaki
gara-gara sia baheula culak colok ka aing bikin aya teh nu kitu teu aya istri mah narima hebat teu awewe sabaraha kosong 2-0 leres gitu borosan budak tadi lahir gede saeutik ece gancang disusuan nah make jeung disusuan ku ece nyaah ka bapana nyaah sarua matak siji ewang Ustaz ece nah make jeung disusuan ku ibu-ibu sok jawab pan cenah Ustaz susu ge aya di ibu-ibu nah bapak-bapak teu boga susu gitu sok jawab ece aya susuna cing coba bisi eueuh tong nu batur sorangan si ece jeung nasupun kana kudung dicabaknya amit kurang mah heureuy itu cok ayo nginum ini soak ningali awewe nyabakan susu nah eta orok make jeung nah make jeung eta orok disusuan ku awewe coba pedah boga susu da lalaki ge bogaeun susu bapak aya susuan Pak jangan pan aya susu teh urang sarua nya acara pan aya pentilna da bapak-bapak ge bogaeun pentilna sarua tapi aya teh bapak-bapak anu nyusuan jang naon atuh boga susu kayak mah pentilna tutupan ku lakbah disekel laras gitu sabaraha kosong 3-0 matak pantas jeung Gusti Rasul ummuka indung anjeun heula bager muliakeun indung anjeun heula bager muliakeun indung anjeun heula bager muliakeun mun geus bisa anjeun ngamuliakeun jeung ngahargaan kanu jadi indung kakaraku anjeun mangga muliakeun anu jadi bapa alhamdulillah ku batur eceu dihinakeun ku kolot ku Gusti Rasul urang sadayana dimuliakeun sakali deui matak sing getol maca sholawat teh bentuk daripada urang berterima kasih ka Gusti Rasul alhamdulillah saberiji tah 2 nya mata kade engke gilang ulah sisirikan bisi budak ngamuliakeun indung kenekeun bae antep da memang kitu ajaranana perlu dimuliakeun nu jadi indung teh perlu dihargaan nu jadi indung teh sak perlu-perluna nepi ka kudu nemunan sanajan kudu ngorbankeun diri ge sok tanonkeun tah nyawa jang ngajaga ngamuliakeun jeung ngahargaan anu jadi indung alhamdulillah teraskeun ajengan teh apa nu boga hajat teh geus kae geus capeun teh enjing keneh 3 wengi tuh kade salah ngitmikeun amplop derwe atau anu tunduh teh mikeun amplop kosong bae atuh urang rek ingetan era pajarkeun mata duitan aya teh diingetan pan butuh jang pasantren teraskeun ece laras teh wengi teh bohong laras teh apa abdi pan bilih-bilih di dia mah cenah mau balik teh lila-lila teuing ceramah pan balik teh para roek bisi kitu moal bener moal nambahan amit Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna Qad raqaka susafa safa safa wa qaba waqtul hana Qad raqaka susafa wa qaba waqtul hana ya istiqal Mustafa abshir bidailil muna ya ashiqal Mustafa abshir bidailil muna qad raqaka susafa safa hayang terang artos nanti cai herang deui
cicing tari. Cai herang deui cai uyuhan henteu era nyuguhan cai cai banyol atuh cedak kopi geus ayanya inum tong geuce itu kopi teh eutnya cek loba atuh sadaya atuh teu aya susu nama mah meunang keun kanggo panganten susu mah me ageun tanah dua tah euceuk wayahna dina rumah tangga lamun hayang diajar bebeneran hirup pertama nu kudu dimuliakeun teh indung baik indung sorangan atanapi indung mertua teh da teu aya bedana euceuk teu aya bedana kolot sorangan jeung kolot mertua teu aya ceuk saha aya bedana lamun jeung kolot pantel wudu teu batal jeung indung mertua ge pantel wudu teu batal berarti ngandung harti ngamuliakeun teh kudu sarua. Loba rumah tangga nu hancur teh loba rumah tangga nu rungkad teh anu rungkad siti nu kitu aja rumah tangga nu kitu teh sabab ari kolot sorangan dipupujakeun ari kolot mertua ditamelarkeun nya nyeri hateun atuh pamajikan urang nya nyeri hateun atuh salaki urang pasti bakal rungkad rumah tanggana ai kolot datang gancang dibahankeun aya beas 5 liter kirimkeun ka kolot rotina bahankeun ih ai kolot mertua datang gancang sumput-sumputkeun nepi ka roti ge na meja-meja acan gitu da loba nu rungkad rumah tangga teh ku sabab ngabeda-beda antara kolot sorangan jeung mertua padahal ku Gusti Rasul geus dibere hukum teu batal paantel wudu jeung kolot teu batal paantel wudu jeung mertua berarti darajatna sarua. Urang teh lamun teu pati-pati disebutkeun soleh ngan karek saukur bisa ngamuliakeun kanu jadi kolot hungkul. Ai kolot ku urang dikiriman ari mertua nepi ka teu udud-udud acan. Ari kolot ku urang dikiriman ari indung mertua nepi ka teu kabeuli sambeleun-sambeleun acan. Nu kitu dora ka teu karasa teh. Tah kade dina rumah tangga teh Nurul kali Agilang lamun nyaah kasih mamah jeung kasih bapak wayahna omat bager kedah nyaah oge ka Rama jeung ka ibuna si Agilang. Agilang ge sami lamun nyaah bisa hormat kanu jadi indung jeung bapa wayahna Agilang ge kudu tiasa nyaah jeung hormat kanu jadi Rama jeung ibuna teh Nurul. Lamun rumah tangga geus bisa saling ngahargaan kolot kitu insyaallah rumah tanggana bakal panggih jeung rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Dua teuceuk. Tilu mengkuat keneh nepi kalimat mun teu kuat nya sakuat teuceuk. Nomor katilu anu mulia tina diri Kangjeng Rasul teh tadi hiji ngaran dua ajaran. Nomor katilu nu mulia tina diri Kangjeng Rasul teh sifat euceuk. Naon cenah? Sifat. Oke, bakal kapanggih dina rumah tangga. Sifat anu mulia lain wungkul pan Kangjeng Nabi mah mulia teh ceuk urang ceuk umatna. Musuhna wae oge nganggap mulia ka Kangjeng Nabi mah. Sok ceuk sim kuring disebutkeun mulia pan ku ece kira-kira. Oh si ustad hebat cenah ieu ngajina pertengtang bajuna nepi ka hurung kitu. Baju takwana ge make rabani cenah nu 800.000 ece rabani ge teh. Lain anu 300 ece nu 800 acuk warna kuning ge teh ece. Jasna hungkul ge 1,5 juta. Matak lamun di amplop kurang 1 juta teh tekor wing Oh malah ke sarung BHS mah mulia teh kan karek-karek cek ece buat teuing cek pamajikan mah sim kuring teh goreng ada buat teuing cek pamajikan abdi teh abdi mah gembul buat teuing cek musuh abdi mah abdi teh pedih urang mah mulia teh kadang cek jelema saliu Gusti Rasul mah lain ngumpul cek urang cek umatna tapi musuhna oge sadaya sepakat sifat na anu aya dina diri Kangjeng Rasul mah mulia ece hebat henteu heuh subhanallah. Dina salah sawios kisah ngaudingakeun Abu Jahal teu puas nyarekan ka Kangjeng Nabi nepi ka muruhkeun ka hiji nini mikeun ayeuna duit dirham ka nini duit dirham teh duit koin anu terbuat tina emas ece dibikeun eta ka nini duit dirham cek Abu Jahal
ka sini ini nih tah duit jang nini masalah ki geus eueuh budak ayeuna geus arinit jeung incun ini di imah sorangan bisi teu boga duit tah duit dirham nah kunaon kitu aya titaheun naon wayahna ku anjeun ciduhan anu ngaran Muhammad siap cek sini di ciduhan bonus ku abdi di ciduhan ge bakal beungeut mah bari jeung ku abdi di bonusan tuan Abu Jahal di ciduhan ge moal sakali tapi rek 3 kali nini nurus tunjuk ari ieu mah tuh nini soleh tunduh ge ngaos we sing kasawarga mah nya berarti tereh maot mah teh dari ka surga mah kudu maot heula da moal anu ka surga hirup-hirup eta Gusti Rasul ngaliwat dina qobla subuh rek netepan subuh ke Masjidil Haram ngalangkung teu nyaho di payun aya tangkal nangka kitu kira-kira pi gampang teh karti ieu mah nya tangkal nangka mah tambahan ti mubalik aya tangkal nangka nini nyumput sagigireun tangkal nangka nu badag ngalangkung Gusti Rasul eta nini ti kajauhan keneh geus kieu keur naon kira-kira ngumpulkeun ciduk da atoh dibere duit dirham ku si Abu Jahal eta dikumpulkeun ciduk jalma atoh mah kitu sok dikumpulkeun bapak ayeuna atoh dipangoskeun ku abdi sok kumpulkeun kakaren teh kumpulkeun ari atoh gitu po eta sini ngalangkung Gusti Rasul payunanana plok kana pipi Gusti Rasul disusut ku Gusti Rasul tuluy dipelok saha nu nyiduhanana astagfirullah nini gumujeng Gusti Rasul di ciduhan ku nini mun kuring keur ceramah di ciduhan ku nini diringkus ku aing dawani abi ge gelucing nini mah demi Allah tah sok dua nini jajarkeun alur wani ada jeung nini tapi da Gusti Rasul mah teu kitu aca da mulia sifatna atuh meusina mau balik mah api sabaraheun muliana ge goreng adat acan jigana teh udah dengekeun heula budak ceurik teh keun bae nya sing soleh urang kali keun bae budakna ceurik mun kolotna ceurik kitu tah bari teh yang nyusu eta Gusti Rasul disusut dilap dipelok leos Gusti Rasul teu sakecap-kecap acan kumaha tahu dintenan kadua nah Gusti Rasul kapok teu mun urang mah diciduhan kadinya teu ngalawan pasti neangan jalan anu sejen da urang mah pan kapokan leres teu sakali weh di masjid muludan ngondang ku balik teu pati rame pan taun hareup eceun teu datang deui naon kapokan eceun taun kamari ge cenah mau balikna teu rame urang mah kapokan urang mah cenah taun kamari kudunan muludan oge teu diberena naon kapokan urang Gusti Rasul mah teh ngalangkung deui we ke jalan eta. Eta sini geus nu ngadagoan atau datang deui. Ngaluarkeun dahak ngaliwat deui Gusti Rasul. Plok. Susut deui Gusti Rasul diplong bisi ganti jelema eta ke. Gumujeng Gusti Rasul. Pamit deui Gusti Rasul netepan. Dintenan katilu Gusti Rasul henteu kapok deui sumping deui ka dinya dikumpulkeun di ciluk alangkung di plok kumaha lamun ece di ciduhan nepi ka 3 kali pan urang jol ngeak urang sabar ge bisa sabar ari 3 kali mah pan jol ngomong kieu ku aing satehed nista baja utama sakali mah ku aing dianggap teu nanaon 2 kali ari 3 kali kieu mah teu hayang aing sireum ge ditincak-tincak teh masih modal laras kitu teh ceuk pan urang mah sifatnya goreng nepi kadinya sabar teh Gusti Rasul mah henteu teu nyebatkeun sabar aya tungtungna da jalma bohong atuh lamun nyebutkeun sabar aya tungtungna tungtungna sabar mah hiji maot teh ceuk sabar we 3 kali diciduhan ku nu nini sabar kaopat kali kadinya keneh ngan kaopat kalina mah eueuh nu nyiduhan teh nah kamana ceuk Gusti Rasul teh nu nyiduhan teh dilieu ka tukang bisi salah jalan leres da jalanan ieu dilieu ka belah gigir bisi lain pelebah dia da ieu tangkal nangkana ge Gusti Rasul teh kira-kira maka mana sini ini meni sono hayang diciduhan aya di deun sono hayang diciduhan naudzubillah netepan we ceuk Gusti Rasul beres netepan malik ka para sahabat wahai para sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali
Ari anjeun terang nini sok cicing gigireun tangkal nangka eta anu make kerudung warna biru langit tong dilieukeun cicing tong neangan anu kerudung biru langit cicing beung tahan cuma sok hayang neangan cicing beung cicing cuma beung teh kacang sahanya ieu cicing ieu mah nambut warna contoh ieu cicing tong 2 kali ka tukang tahan karunya si man make biru langit saurang tong ngalieup ieu cicing ngali ka dieu da urangnya apa orang sudah geus teu kuat hayang ngaleret sah atuh kararepo maneh mah cicing eta ceuk Gusti Rasul apal nini sok cicing gigireun tangkal nangka anu make kerudung warna biru langit ieu mah perumpamaan meh ka harti ku euceung ngobrolna oh terang Gusti Rasul nak kumarek diringkuskeun ku kami ceuk kumar teh diringkus jagona kami ngaringkus nini lain gitu mah cek Gusti Rasul kamana naros nu mawi aya wartos mah teu damang cenah asup angin kalau lupa diceritakeun oh mohon atuh nuhun abdi itu cenah wangsul ti payun Gusti Rasul angkat ti payun eceuk beres netepan subuh sabiasana masuk di masjid teh rada lami ngobrol jeung para sahabat dialog tentang Islam ieu mah uih ti payun gancang eceuk meuli roti lain cicing wae ngadengekeun ceramah gancang beli roti urang geus nyanyi gancang eceuk meuli korma meuli roti teh pan orang Arab tuangna jeung roti gitu gancang meuli roti bisi lapar gancang meuli korma nu amis bisi pararai kitu ari rek ngalongok teh barang bawa ieu lain pupun tenang cuma ngalongok ngabring wih pangaosan kanu gering eta geus hareupeun nu gering ngomongna teh kieu sarere aduh cenah euceung nya punten we ieu mah ngalongok teh ala kadar ngalongok ningan teu barang canak atuh nu gering teh beuki gering jang naon dilongok sok euceut teh marang bawa nu gering kalakah riweuh nyuguhan eta burber meuli kue Roma eta nu calageurna song ka urang song caihaneut ka urang nu geringna ngap aduh biaya jang berobat aing dipake meuli kue Roma mata Gusti Rasul nyontoan ge ari ngalongok teh lain pupuntenan barang canak eceuk punten ari saragam da wih pangaosan ari ngalongok punten amit engke malah mun ngalongok teh barang bawa di luar nyusahkeun anu gering nu ngalongok teh kieu boga pikiran teh kudu barang bawa mau anu amis-amis bisi nu gering para lain teu katuang atuh kudu gering nu cager sugantah bere tuang supaya ulah kabawa gering nungguan nu gering lain punten sateuijah aneh sia mah punten ngalongok teh hantam da mulai nu cager ku punten sok nu gering keur ngaringkuk ceuk punten moal sateh orang celak kalakuanana lagasnya mah di dieu masuk kitu nya oh punten we ngalongokna teh ulah punten tapi barang can ku Gusti Rasul wa'iyadatul marid ngalongok jalma nu geuring teh geus dicontohan itu termasuk kana hakul muslim alal muslim berarti eta teh mafhum mukhalafana kewajiban urang meh bungaheun pan ngalongok teh ngabubungah geuceuk ngabubungah Gusti Rasul nyandak korma sajingjing nyandak roti sakerese di pilarian bumi nini tuluy diketrok pantona Assalamualaikum cek Gusti Rasul ti luar kumaha cek nini nu di jero saha orang celak mana orang celak mah kitu mah aya salam ti luar teh Assalamualaikum saha kumaha nu ti luar paket amin kumaha cek bapana nu ngadenge di ruang tamu rungkad siti aing geus mayar paket deui kade Kang Gilangnya rampas HP-na ulah aplikasi Lazada hapusan seteh komo teh nu rumah gitu hantam aya paket kudu kecantikan henteu kitu agilangna pesan segala rupa kopea salempah lain etah nini ti luar Gusti Rasul mulia ngetrok panto Assalamualaikum dijawabna teh sah malu mah tuh lain orang Islam gemujeun Gusti Rasul di luar cenah maklum ari jalma nu kurang adab jeung etika teu apaleun bebeneran
Tadi jawab ku Gusti Rasul eta pertanyaan saha. Ngadua kalian ku Gusti Rasul diketrok deui pantona. Ditarikan sawantana assalamualaikum. Saur Gusti Rasul, mun jero kalau kamu tarik saha? Di saha-saha teh? Amin. Orang celak dengan teh dibuka salakina penyete tamu. Tuh, eta ngajawab salam ke salaki ge hanya. Orang celak mah yeuh kalakuan cenanya beja cek teh nurul ieu ge cenah. Assalamualaikum dijawab cenah salam teh. Waalaikumsalam. Man begitu ngajawab salam teh lain mukakeun panto kana kursi put cokot popoea. Pan orang celak mah mun ngajahitan popoea teh bru na kursi tamu. Eta utang cangcut hiji di Sumedang hiji di Kalimantan sikat wes kurang teh dicokotan kakara buka kentang panto tamu diuk tamu kareret kurang cangcut can kacokot. Udah lain jorang ajengan nyebut cangcut banyak ayo nyebutkeun cangcut jorang teu teu dangaran benda atuh lamun abdi jorang nyebutkeun cangcut kumaha tukang cangcut karunya cenah ustad ulah cungcat cangcut di dieu mah misalna jorang ai tukang cangcut dagang cangcut kumaha euceuk bararade ce bararade naon mang naon mang piraku tukang cangcut teu meunang nyebut cangcut macam jadi teu naon kira-kira nyebut cangcut mah laras teu teu naon nyebut nah heuh kitu pan urang teh put-put ce ai ningang cangcut urang teu kajaib ku urang ai get teh tamu teu luak liuk diuk ke ngadiukan cangcut urang kan aja peperedayan asa kadiuk cek tamu aku naon cenah teu keuna naon meureun cangcut kadiukan ku tamu gila 3 kali Gusti Rasul ngetrok pantau ecek